Bóng Thanh ấy. Bóng Thanh. Tenang, orang yang kita pungut tenang, sabar. Untuk melihat ulah melihat osmosis, tenang baik, kayak gantian. Iya. Sabar. Itulah gitu. Tenang, itu. Kata bencong, ingat seri. Teguh cuma. Abu. Warga, buka pung. Jemput lah. Di mana nih pungnya? Untung ya karena kan gerbang. Hasil. Wala kan. Ano na yung amakyan. Kan masalah naman lain di bangiran na kamalit na. Bisa ni si tampung ni Hentong kayak baknang. Ya. Langsung omong dilebihan na. Ya, boy. Jangan beli bahasa aja. Ya. Man, anak tu. Dah ubaran dengan Kan lenanya. Yo. Tuh kieu. Kieu. Adil kieu. Tanya bejaan ubaran itu dengan namun teh dah tu jeung masuk ikan. Ini baik. Jung. Non. Wah. Ya, masalah kami makan lu. Papa jangan beli bakso orang mah. Nama-nama apa? Mang. Tah, isukan mah mun bansos cenah repit teh wang gubug deui RW na. Gerebak ya. Jangan kawin deui lah. Kawin deui. Terus lah ayo. Hari ini tong neng. Pung ayo. Tas marawan nya. Rimbu. Marawan kita RW centong euy. Ada mas, ini tekanan aing di ontrok ke RT. Aku warga di gara-gara si tongeng yang tinggal begitu walau sebaiknya lagi. Aduh, dekat salah menyatu ini kenapa ini dekat meruang. Ada selamat datang lapun aku aing jualan lagi janeknya. Kami bilang lagi haminggu di RW di ontrok ya. Nenek kiamat lah, aing bilang kena jadi kubu sang kali kubu jadi ontrok begitu sana muda aneh. Gila ini lagu. Ini udah kuat datang. Kalian yang nyiram. Hai, sada. Alah ting calengir wae aing dia aya musibah. Nah, ngomong aing ini ada itu tak ya. Di mana namanya? Pas apa? Aing duit bansos. Nah, dah dibagikan ke Kumis dibagikeun bos kabeh. Iya, masalah kan obat kan. Ini jal. Si Iqbal, si Firman, anu kokon lagi nga manok, ambil-ambilan di manok aing. Ayo minta bansos. Kendangan anak ini entak dia. Ati. Pas eta teh bos ka si Firman areueuh di imahna. Si Asep eueuh di imahna. Si Iqbal ge eueuh di imahna teh. Bener. Bener bos. Iya, ku aing di kalang, untung aya duit hain hani. Karena wa duit hain nyinaga bisa dituluk mah aing. Bade. Kada duit hain ana. Lagi kan kalau saya bagian, nah bang bagian mana dulu, mana duit tak? Beak bos. Ya, cing aing ogenan anjing. Woi. Dibelikan kana rokok. Aduh. Aduh. Mah tinuhun na gitu kuno di kanan teh kuno di kan jalan. Ulah dia ngan wayahna, enggak nyi hidup di potong gua ini. Ulah tuh. Ulah. Gitu oke nanti nyonya nanti dia nah. Mana kau? Aduh. Balik. Minat.
lagi dicarekan. Wah mana tuh ah. Yun ah. Bunga tidak ada. Bunga tuh ah. Lanjut. Ayo tuh yuk. Mereka kan dicarekan. Segera ini semua matong ini. Bedanya. Bersih. Ayo kita Pak RW tuh. Assalamualaikum. 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 Pak RW. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah datang ini kerja dago kita lihat. Mana itu ada di dago kisan dong ulang ayah kayak diobrolin. Kalau ulang kakak balik di sana dia tak di desa. Alhamdulillah ayah kabar gembira dan ulang jeung ajang marne duaan. Sok enak dari dan obrolkeun memeh ulang ngajaran inventaris ulang sok dieu kila. Yuk kong dukung pakano. Hah? Iya teh kong dia teh babalitas di desa. Buat tembak mumu, jadi dibawa ke kecamatan. Ai cek di desa deh, ai nama dah nges berhubung nges hamunan, jadi RW, kayak ada inventaris, mobil anyar, motor mobil lagi, kunci lagi langsung dimiliki. Mobil jang, apalagi kan itu kan dia plat merem mobil lagi. Mobil Avanza, Bos? Naik atuh, Mobil Xenia bos. naik mobil merek keluaran ayeuna, mobil anyar keluaran lagi, kagak urang ngukul nu makena. Naon mereknya, Bos? Merekna Arko. Arko. Wah, halus satunya itu. Halus. Plat nage beurem kabeh jeung awak-awak. Di mana ini mobilnya? Jadi itu di jalan di tetangga di PHP kan dak dia kan kebiasaan sumpulan can loba garasi. Tapi Avanza teh Xenia mah bana opat, ieu mah henteu teh opat bana. Hiji, Bos. Hiji. Atau jika panengker mana? Heeh. Pokokna nama maneh duaan salian jadi pertahanan sipil, jadi supir pribadi urang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayeuna memeh ka mana-mana anteun urang keliling-keliling kampung bari ngalongok masyarakat make mobil nu anyar beli maneh supiran kuduaan sakali ewang rek. Siap, Bos. Keheula sagedeung memeh ini ulang aya di sungguhanna ulang boga nahareun baguan sagedeung nya. Ya, sok. Ini Jadi supir pribadi. Pung. Sampingan pung. Lumayan. ya. Ayeuna ulang boga nahareun. Ya anu disebut taunang ka taunang kana eueuh kali taunang kok di baluna memeh ayeuna ini mi ayat anaga. Ditampilkannya, Bos. Anu hini teh ngarang hakana Tah apa nih jewang? Ya dua. menang di kebun sorangan. Wahyu cang ngajalan mobil anyar. Jadi ditukang salah jadi hakana kok monyet itu. Iya lah di nahat ni dah. Nyalakan. Mantap nak. Iya mah. Belandahan di orang kahit ni. Ay mobil buat nih mangare lah tumpak lagi lah mobil aja bilajeng mobil urut kada kung timbalan nyepilan anak ilak na mangkali mobil anyar kayak ngungus bahaya lah yang hipok iya balan bela mobil bilajeng apaan lah lek nah ane makanya di ala jarak ini ilak Panggilan nih. Siap. Benar. Kasih Pak RW pada lewat benar. Bos, ngabot. balik lama Pak RW majan lu. Udah inventaris anyar Pak RW. Bangga Pak RW. Jadi bung ini Lu Pak RW kunaon? Kunaon cukut mah Pak RW. Aduh. Pak RW aduh, kumaha ieu teh? Nyungsem. lamun ditulung aku lu mending labuh terus aing. Nah, gitu awan nyarios dah. Naik deh. Naik ke deui. Naik Pak.
Neng, mangan Neng. Mangga Pak RW itu lepat. Ya, Bapak Hansip. Bapak Salah, Pung. Turun. Ya, aing. Naik, Pung, salah, Neng, Pung. nuhun Neng, Oh, mangan Neng. mohon mangga. Bapak naik, Pak. Gitu tah Pak Hansip tuh karunya eta Bapak RW. Mangan Neng. Mangga. Montoknya. Mantap, Bos. Pakai nol. Ulang kajian labuh terus ditulungan kudu montok itu mak. Kada bisi labuh deui, Pung. Tong tarik teh kong jalanna botot mahol. Wah, benar nih. Ulah itu indahna. Kenaon Pung kaden Pung? Bensinna bea Pak RW. Oh. Hendak bensin nani masukku jangkeun nya bisa kuplingnya. Sakali ewang. Mana supin sakali ewang. Tolong. Siapa? Ini tuh kayak istirahat nih hareup. Gampang. Cuma balik jajan. Jantengan. Angkat, angkat. Mata kan naon, Pak? Dulu banget penginan daw aing bahang nyari aduh. Bung, teu aing onginan disuminan ku si tongeng mah heudeug. Dan misahan bawa mobil. Macam bisaeun si tongeng mana? Lain gitu pun. Aduh. Nya tongeng cek aing naon. Ya, aduh. Siapa juga. Tuh, ya Ya. Pung. Aduh. Asa mabok ujuk mong imah buyang. Aduh. Kumaha tuh, Pung? Aduh, kumaha ubanan aing. Aduh. Bisa Pak RW ini mah ulah numpak deui mobil. Pang istirahat teh bal ditu tuh. Karena kumamane hayu di mau kana. Gotong eng. Pung, gotong, Pung. Tenang, Pak, sabar, Pak. Turun, Pak. Turun, Pak, Pak. Aduh. Aduh. Angkat nih, Pung. Aduh. Aduh, sudah tunggu mahal ini lah. Kenal abus si Bapak tuh. Aduh. Deung Pak RW ayeuna. Nih tak kira itu malah ini. Mana sih bener mau mobil Ayah mau mobil urut bunga hijabung ngadeunaheun lepas mau mobil ya abang. Lain gitu, Pak. Apaan jalan butut. Tiga riulan. Pan ai daerah Cilangkap mah memang ieu jalanna masih mobil alus kayak ayeuna mobil pun ahe pun musik dibawa ke Cilangkap mah ngelepun ampunan dan jalanna butut. Nah, atuh lain di aspal, Pak, jalan teh. Lain teh di aspal pan baru teh nyebutna di aspalna periode hiji. Geus periode hiji periode 2. Dilaku mah yang kudu di aspal kudu naik sapi. RW. Naon mah teh di tadi saulang ngomong teh RW naon. Anu tadi teh saha? Mana Eta nu awewe anu bahenol nih. oh eta teh urang dieu kene ngame sok digawe di kota ayeuna aya di lembur eta teh ngaranna neng anu tadi nulungan bahasa urang Cilaka. Nah, tapi lamun ngomong-ngomong itu Bung, lamun itu ngomong gitu mah aing ngeukeun bae Cilaka terus ngomongna. Ai mana pangna urang bihan jadi Cilaka mana tadi kunaon? Pan tadi nampokeun sineng dedek urang teh Pak. Menekat bahenol gitu. Nah, Bung oge nan kanu bahenol mah sama mantan ini hejo. Nu kitu mah urusan konot, nah kana konot. Loba pikirna gen mandak Cilaka aing ulah Cilaka gitu mah. Ulah ngomong gitu, Pak, inget ke Bu RW. Bu RW. Bu RW mah urusan nomor 2. Ge mah aing geus sukses mah aya ke ieu Bu RW nu kadua tong loba ngomong jeung oh. Pokona mah ek nyandung aing nyandung nyes. Ih, Nyandung cenah. Amin. amin lah itu doakeun. Namun udang jadi RW sukses, dek sukses,
berarti udah itu kan bakal sukses. Ses. Amin.